Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilaiku pasal sawiji aniyatu utaini adiku qasdu sayin ngamaksud hiji perkara muktarinan halidin barengi bipilih kalawan migawena syai' wa mahalu halanuti tempat niat iku qalbu ati wa talapudulan ngucapakeun niat biha kalawan niat wa talapudulan ngucapakeun biha kalawan niat iku sunatun sunat wa waktuha utawi waktune niat wudu ing dagos li awali cuci ing dalam nalika ngawasu kawitan juz dal wajhi saking rarahi wa tartib ulan utawi tartib iku ala yuqaddima yata orang ngadinginakeun udwan ing anggahota ala udwin ing atase anggahota kang weweneh. Dina ieu pasal rek nyaritakeun niat. Ari niat artina teh kabagi kana dua bagian, aya niat ceuk lugot, aya niat ceuk istilah. Niat ceuk lugot atawa asal basa qasdu ngamaksud, artina teh qasdu saala kadar ngamaksud, rek ngamaksud naon wae ceuk asal basa mah ceuk lugot mah nu kitu teh disebut niat. Lamun ceuk istilah ulama ahli fikih mah ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan kalawan migawena. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Tanapi an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ngamaksud kana hiji perkara bari jeung dibarengan kalawan migawena, bari jeung prak kalayan migawena. Lamun pandeuri migawena lain qasdu disebutna azam, lain niat disebutna tapi azam. Ari maksudna niat eta teh tujuanna keur ngabedakeun ibadah tina lain ibadah, jeung keur ngabedakeun martabat ibadah. Jadi tujuan daripada niat tadi nyaeta keur ngabedakeun ibadah jeung lain ibadah, jeung keur ngabedakeun martabatna ibadah. Ieu niat teh wajib dibarengkeun jeung mumah mimiti juz tina pamenteun. Sebab ngawasuh pamenteun ieu teh nyaeta mimiti ibadah anu wajib, karena ceuk qaidah disyaratkeun babarengan niat jeung awal anu wajib. Seperti mana salat diantarana wudu, mandi jeung liana anu salianti puasa. Sebab dina puasa mah syarat kudu ngaheulakeun niat kana bijil fajar. Di mana tuh tempatna niat teh wa mahaluha al-qalbu. Hari tempatna niat teh dina hate. Saur Syekh Ibnu Hajar sareng nu sanesna ulama-ulama nulian ge ngadauhkeun sunat ngucapkeun niat dina sakabeh bab karena keur kaluar tina khilaf. Khilaf teh perbedaan anu ngawajibkeun kana talafud. Naon tujuanana supaya ngabantu kana hate jeung supaya leuwih jauh tina waswas. Ari ngucapkeunana mah hukumna teh sunnah. Dan wajibna mah dina jero hate. Nu diucapkeun ku lisan mah hukumna sunnat, nawaituna mah sunnat. Lamun dina wudu teh manawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, niat abdi wudu sajaga hilangkeun hadas alit pardu karna Allah ta'ala. Tah anu diucapkeun bieu nu bahasa Sundana eta teh kudu diucapkeunana ti ku hate. Di antarana cara metode urang ngucapkeun niat ku hate teh tikelkeun lisanna supaya lisan urang teu ngawongkong. Sebab bari hukum ngucapkeun kana niat mah nawaituna sunnah. Ari ngaran tartib nu saterusna wa tartibu ala yuqaddima udwan ala udwin. Ari nu ngaranna tartib teh neunun hiji perkara dina martabatna geus diterangkeun dalilna kudu tartib.
Imam Bukhari ngariwayatkeun yen Kangjeng Nabi ngadauh saparantos anjeunna wudu kalawan tartib hadza wudu la yaqbalullahu sholata illa bihi, ieu wudu anu Allah teu narima kana salat iwatiku wudu anu saperti ieu. Jadi intina saur Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, urang teh kudu ngalaksanakeun parduna wudu, kudu ngalaksanakeun parduna salat disertai ku katartiban. Mun dina wudu mah tina ngawasuh pamun teu heula gitu, malah mah nya sakumaha biasa urang dina pardu wudu ge diantarana lamun niat pardu wudu ya kudu tartib, ngaheulakeun nu baris ti heula maneurikeun nu baris paneuri. Hadza wallahu a'lam bishawab.